Assalamualaikum sampurasun lejeng enjing pamirsa patebang di sarang abdi Cika Rohayani sarang rancangan abdi Dia Nurfadilah dina program Breaking News. Sababaraha warta anu kasup kana breaking news diantawisna kebakaran angkot. Warta nu munggaran nyaeta video kutus anu viral di media sosial. Sajeroning paguneman ditepikeun ka warga kudu ati-ati lantaran aya kagiatan kutus anu kusiaran langsung samemeh kajadian kebakaran mobil angkot. Sapertos kieu contona. Urang langsung ka Serina, mangga Serina. Wilujeng enjing Cika di dieu abdi sareng Sally anu jadi saksi kejadian kebakaran mobil angkot. Kumaha kejadian kebakaran mobil angkot teh? Kajadian teh aya mobil angkot anu atos ngisi bensin, tangkina hilap teu ditutupan deui. Si bensin teh bocor jeung kangin-anginkeun. Jadi we nimbulkeun kebakaran anu ngaremet kana warung warga. Di mana kajadianana teh? Di Ciwidey, Jawa Barat. Irahanya kajadianana teh dinten Senin kaping 8 Oktober 2023. Saha korbana? Alhamdulillah tak aya korban. Kumaha keayaan ayeuna teh? Hiji imah kaduluk yang hiji angkotna kaduluk. Nuhun Serina atas ngadugikeun sabab kajadian kebakaran mobil angkot teh. Pamirsa, mung sakitu nu kapihatur, wilujeng patepang deui dina warta nu bakal dongkap. Amit mundur, amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.